Indonesia. Jadi saya diperbolehkan masuk syawarga. Boleh. Kenapa itu pintunya syawarga nutup? Tertutup. Apakah bisa dibukakan? Lawang syawarga itu nutup, tertutup, tapi terbuka. Untuk siapa saja. Pintu terbuka, tapi kan tertutup. Betul. Hari anjing rumah syak makhluk, rumah syak. Ngaku yen anjeun teh hiji makhluk nya. Setiap makhluk ngaku anjeun teh meureun tina perasaan anjeun aya nu nyiptakeunana, aya. Aya nu ngajadikeunana, aya. Saha? Kapan dina qul huwallahu ahad? Apan aya hu di dinya? Beda deui Allaha ilahi. Allahu ari Allahu ma alif lamna alif lam lil milki, alif lam ma'rifat. Jadi Allahu nurun. Lain hartina Allah teh cahaya lain. Kayu agung paparwete samia rempeg samia pang-pange sekar mekar inggalih ke inggalih ke pandewe si padan Carios di lawang selak matangkep lawang sawarga maniloka. Bala upata bala nuju ngajagi lawang selak matangkep kasumpingan astra jinga dawala utusan Semar Badranaya. Di gening itu rentang-rentang katinggal ku akang dilaneuh. Aya baraya urang. Sampurasun. Wah, rampes. Dan sana Ulan kadieu deh aya tamu tuh Astra Jingga sareng Damala dek naon cabaraya kadieu silaturahmi we rupina mah bau baraya bau duh wayang tinggal berlambang manusia nu kumandang
urang teh ngabogaan budaya anu sakieu ngeunahna deh. Boga ciri urang Boga ciri nu mandiri anu teu eleh ku budaya-budaya dengan kalayan anu nganung falsafah nu luhur disebutna ge adiluhur. Ku garapan cara jeung rupa-rupa oge beda-beda. Sumuhun. Sanajan seni wayang golek sami seni wayang golek tapi beda-beda cara, beda-beda garapan, beda-beda versi. Tah ulah ditinggali perbedaanana tapi urang sarwakeun lalajo wayang. Wayang golek, wayang kulit eta teh ngandung falsafah anu luhur. Warisan tinini moyang urang pikeun nakis budaya-budaya dengan anu teu sapuk jeung kaayaan di urang. Sabab aya hiji budaya mun dilalajoanan teh teu afdol lamun teu bari mabok. Hiji bangsa hiji basa sareng seni budayana Pak Haji Anun seni budaya sareng tarian Gelar di Palanaha Kajana jati patrana Lagi hartawana Sabat di pangeran Bukal Thank you my friend. Aduh. Kumaha dararamang ayi sadayana. aya pangesto kula. Nuhun muga-muga cing salalamina damang. Amin. Damang lahirna, damang batinanya. Amin. Sabalarna salira damang. Bulan Sabalarna aya salira. hibar adi. Nuhun ai sehat. Aya naon akang tinggali tu dilaneuh. Naon? Uluh dulur urang geuning eta teh putrana Sang Hyang Munget. Sang Hyang Hurtaherto. Sang Hyang Ismaya nyaeta Ki Sabda Palon. Itu sekeselerna. Wilujeng. Jika nama putra kisah berapa Sampurasun, rampes. Ya, gawat di dunia. Gawat kumaha ya Kang. Keker mah sumbangeun loba Kejadian rupa-rupanya. longsor, Anjir. runtah tak akibat runtah. Aduh ampun. Akibat dari disiplin teh. Paingan eta dina ayat-ayat Quran natrat ayat-ayat Allah. Makan Yen ieu ruksakna dunya teh kuleungeun-leungeun manusia. pola-pola jelema. Beki dieu, beki jentre, beki dieu, beki nyata. Bongan saha atuh. Balik deui ka urang bongan bangkong, kacai teh dimanikeun, bongan hirup loba bohong, pasini teh dijadikeun. Bangkong dikongkorong kujang kacai ngajingjing cameti. Bongan hirup loba ngabokong ti tukang kana janji teu bisa nepati. Kejadian longsor, kejadian kejahatan, kejadian itu, kejadian ieu, wah banjir seuneu jeung sajabana. Katuruk-turuk ayeuna teh karaton nagara Amarta, rajana teh ayeuna teh ditahan ku hiji denawa jangkung gede eueuh anu bisa ngelehkeun.
dewek teh diutus kudu jadi bapak cing cenah ka itu ka mang silaing kasyawarga kudu turun tangan cenah dina waktu ayeuna kudu kumaha yeuh Allah. kitu dewek teh rek kasyawarga rek takon dewa Oh, beres. Itu makan. ya Makan, makan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sareng saha? Duaan sareng pun adi kan. Mangga lingi-lingi. Naon? Guru. Heuh. Nuju araraya kitu urang sawarga. Wah, ya aya. Kitu anu ngajagi lawang selama tangkep ya kaula ngaran bala upata ieu upata bala jadi dua tidak bala wungkur ya jadi bala hidunya ge aya naon bala nongan wilujeng tepang kulan nuhun iya nu ngajagi lawang sawarga leres kinten-kintenna urang sawarga nuju teu nararabeuh Syawal Hapit Rayagung teh ngan 3 panggung meureun somohon paingan gamelanana herang wae nya di sawarga mah heeh nyalakan abuh meureun heeh langkana abuh oge pan urang mah loba ladangna beuti heula nya lumayan bisa mulian doma aya jualeun sia mah ai ngomong agama wae tapi hulu batur diadu-adu ya kuring mah leungeng ngadu domba mada aya organisasina HP DKI nya Bapak Haji Sampurna HP DKI teh naon himpunan peternak domba kambing Indonesia lamun ngadu hayam tadi kepung polisi pan sarua meureunan lagi ngadu-ngadu hulu batur euy aya unsur judi eta mah atuh nya ya naon itu ante berat Neng pada surti kali ngamumule rasa asli ante sae setampa siri binti sok mata usut pangkali non pinamianna upami cibrasun bayang paripaos kembang saca daya deui geranya Pak Iden dungunganmu salihan Ai mamah tia. Tipi asih mun patepi estu teu kersa disapi Mah Eli teh sampun. kekeh pageh mika dedeh pabung potong
suta bingah kagiring ingkang ningali ingkang saampun prapta sampun prapta Wilujeng sumping hatur nuhun Ran nuhun kulan wilujeng sumping kidulur nuhun nuhun aya kusararono sumu usum naon ayeuna di ditu malu bidunya usum-usuman ya seueur dunia mah kulan aya usum halodo usum hujan usum longsor, usum gempa, usum kahuruan, usum banjir. Wah, usum eueuh nabeul. Aduh. Alah. Untung ge TPI bager. Ngagelarkeun seni budaya. Kitu lan. Atuh nuhun pisan. Nuhun. Nuhun. Kumaha damang. Tuang Rama Bapak Semar Umawi daun Bapak Semar tetos maut walau itu Bapak Semar udah mati udah meninggal kapan itu saya juga tidak tahu itu matinya Bapak Semar. Kenapa tidak tahu ya saya masih kecil kali belum ada kali saya masih di dalam kacang hijau. Kekelanan betul Bapak Semar itu udah meninggal betul jadi kamu juga tidak tahu itu terang nah tidak terang oh jadi tidak tahu itu juga cenah kata orang lain. Nah, teteh kawas lain ka bapak we. Ada heueuh dek teu nyaho da Bapak Semar geus maot. Bapak Semar itu udah mati. Kalau Semarnya masih ada. Kayak kumaha teh? Ya yang mati itu Bapak Semar, kalau Semarnya masih ada. Bapak Semar kan itu bapaknya Semar. Wah. Nyeri. Aduh, ampun. Aya kitu ieu urang sawarga katipu. Ai bener-bener teuing nasihat mah lu itu kana hulu aing. Hulu aing jadi pajak ya, Ceh. Ceh. Ieu teh televisi pendidikan Indonesia. Harus memberi contoh, harus mendidik. Kenapa? Kamu kan adik saya. Kenapa kepada kepala saya ngadengungkeun? Eta teh sarua jeung mendidik kepada orang sanes. Aduh. Sebab hati saya tidak ridho ya. Atuh nuhun. Sugan teh Bapak Semar anu maot teh pek bapana. Atuh aya naon ieu teh? Numawi abdi teh. Kaayaan di dunia ayeuna teh nuju wah harengheng. Di antawisna wae gempa. Can tsunami, gelombang tsunami. Berapa orang yang mati? Belum longsor sampah. Ayeuna pan anu katempuhan mah wali kota Cimahi, wali kota Bandung, Kabupaten Bandung pan. Pan ieu teh salarasna mah ulah saling salahkeun. Urang ayeuna mah urang eta we lah, urang omean ku sararea. Dalam mun disalahkeun mah sararea ge salah. Nya gitu, mari kita bangun oleh semua
tak gitu lamun saling salahkeun saling gugat eta teh nungtun Raja Wisuna kaituna teh manjangkeun kagorengan tidak keren teh tidak prop coba kalau kita bersatu padu kita bersama bangun lagi kembali gimana caranya arti reformasi itu di situ kan itu kembali formasi kembali kepada semula iya gitu pan Bhinneka Tunggal Ika ya ya BBM naik oke dah asa kabeli we lah dalam mau dibandingkan di Inggris 15.000 pan itu mah seleter naon atuh di negara Amarta keayaan teh kitu karaton negara Amarta itu sekarang direbut sama seorang raksasa yang besar Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa, Gatotkaca, Antarja, Abimanyu semua tidak ada yang mampu untuk melawan raksasa itu. Jadi saya diutus oleh Bapak Semar, saya ini duta nih. Oh duta untuk audensi dengan Hyang Otipati Jagatnata Raja Triloka. Begitu untuk meminta suaka. Jadi gimana kira-kiranya saya bisa menghadap audensi kepada Hyang Otipati Jagatnata Raja Sawarga? Apakah diperbolehkan saya masuk surga? Gitu itu. Gitu kinten-kintena kumaha ya teh? Di sok we atuh komitmen heula. Sagala rupa oge aya prosedurina. Hartina meureun lamun di dunya mah nete taraje nincak hamalan nungtik lari mapai bukti nyukcruk walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta landung kandungan laer aisan kaituna malapah gedang supaya ulah melengkung bekas nyalahan nepi kamera lagi itu bisa. Jadi saya diperbolehkan masuk Sawarga. Boleh. Kenapa itu pintunya Sawarga nutup? Tertutup. Apakah bisa dibukakan? Lawang Sawarga itu nutup, tertutup, tapi terbuka. Untuk siapa saja. Pintu terbuka, tapi kan tertutup. Betul. Seperti Mang Cepot mau pergi dari Jakarta ke Bandung, mau naik bis. Pintu bis itu tertutup, tapi kalau Mang Cepot punya ongkos, pasti biarpun nutup, pasti muka. Biarpun itu bis pintunya terbuka tapi Mang Cepot tidak punya ongkos tidak bisa masuk berarti tertutup. Wow. Amplop. Ulah disarwakeun jeung di dunya. Di dieu mah eueuh sogok-sogokan. Ulah salah paham leunan. Jadi kudu nyogok, kudu aya leuleur. Oh, pasti atuh. Hei. Daud. Jangan sembarangan lu bicara. Ulah disarwakeun jeung di dunya atuh maka jeung aya sogok-sogok nyeta we beureunan ku ayana di dunya loba leuleur, loba sugak-sogok teh ti dieu mimitina. Dicontohan ti dieuna. Aya ti luhurna atuh tempo we dulur ieu teh dulur anak Semar dewek teh aya hakna kuring Abu Sawarga menilokan tong make jeung kitu mah jeung hayang aya leuleur segala suudon teh suudon kumaha salah sangka ai di Sawarga ulah disarwakeun jeung di dunya heueuh kitu maksud kuring oge sanajan anjeun anak Semar tapi tetap kudu ngaliwatan heula prosedurna nyaeta anjeun teh
kudu bisa ngajawab heula pertanyaan kaula duaan. Kita ini akan memberi pertanyaan kepadamu dari saya tentang ketuhanan, dari sini tentang kemanusiaan. Kalau Anda bisa menjawab dua pertanyaan itu, oke, pintu syawarga akan terbuka. Tah kitu nu matak asup ka syawarga memarukana teu rumit. Ulah disarwakeun jeung abus ka wartel atuh. Rumit jalan ka syawarga itu rumit. Ayeuna kari-kari urang aya ini ka dieu bari jeung sakola ge henteu. Mending balik deui. Itu namanya frustasi. Itu namanya putus asa. Tong kitu siling. Pede hirup mah percaya diri. Teu nyaho nanyakeun. Itu manusia. Sebab apa? Malu bertanya sesak napas. Cing percaya. Ya. Usaha ayeuna. Berusaha sekarang tidak hasil. Tidak berhasil, teruskan besok. Besok tidak berhasil, itu namanya biasa. Kalau berusaha terus, itu namanya luar biasa. Jadi pertanyaan ke-1 tentang ketuhanan. Ketuhanan kumaha? Ari anjeun rumasya makhluk, rumasya. Ngaku yen anjeun teh hiji makhluk, nya. Setiap makhluk ngaku anjeun teh meureun tina perasaan anjeun aya nu nyiptakeunana, aya. Aya nu ngajadikeunana, aya. Saha? Tah di dieu beratna teh nu matak balik deui ke rumah santri heula ka mamayat. Ieu mah alif bengkung ge teu apa. Ajar alif teh, alif di atas, ba di ba atas ta. Syain di atas, abah dalang, abah tasa, ayo. Aduh. Jadi anjeun teh rumasya makhluk yang percaya aya nu nyiptakeunana, aya nu ngajadikeunana. Saha? Sok jawab. Moal kajawab. Kok mau disebut saha mah ieu? Sedengkeun itu teh pangeran teh teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa. Teu ibuan, teu ramaan, sanes istri, sanes pameget. Ku aya na pertanyaan teh ditu disahakeun, dek bisa ngajawab kumaha urang. Hayo jawab. Sia teh hayang dipengek ku aing. Jawab heula. Calanan, ieu ngalempengkeun heula pamadegan sia ieu. Punten heula sakedap. Ya mangga bebas. Pamadegan di mana teh sia? Naon? Jauh molotot we. Lain pamadegan di mana sia teh? Geus diyakinkeun dina hate teh pamadegan teh. Dek dicicingkeun atawa rek ditingkatkeun. Buntu saya teh ngomong teh. Buntu kumaha? Tadi sileng teh nyaritakeun teu di kulon, teu dari wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon. Teu warna, teu rupa, teu ibuan, teu ramaan, sanes istri, sanes pamegat, nya. Bener teh pamadegan teh kitu? Geus maneuh teh? Geus diudag sia ku aing. Kabina-bina teuing pamadegan teh sia. Nepi ka di ye dewek dek nanyakeun ai ka pangeran heuh ka Allah, meunang nya samakeun teu? Nya henteu atuh. Bener henteu? Bener. Teu meunang nya samakeun henteu. Lamun urang nya samakeun ka Allah, hukumna naon? Murtad, musyrik. Teu geuning eta ngomong.
ngaku serangan sih teh. Benernya samakeun ka Allah hukumna murtad, musyrik. Bener. Dek nanyakeun dewe. Ari Nabi Adam. Saha ibu ramana? Ibu ramana Nabi Adam. Can mangi keterangan. Saha? Hatoing. Gening anu teu ibuan teu ramaan mah Adam. Lain Allah. Da eta maka sangker ku laisa kamitslihi syai'un. Nah didupa ku sia teh laisa teh. Dirumpa ka teh laisa teh ku sia. Teu nete taraje teh. Kapan ku si lain tadi dicaritakeun lamun nya samakeun ka Allah hukumna murtad, musyrik, geuning. Eta musyrik dibawa ku sia. Nuduh we ka batur musyrik murtad eta curug nepi ka ngacir. Aya taramo nu tilu ka sia. Mun asa bener asa pang benerna murtad si lain tadi leuh. Sabab hukumna nya samakeun ka Allah hukumna murtad. Da anu teh ibuan teu ramaan mah Adam. Nah disamakeun ka makhlukna sia teh. Aya nu teu warna teu rupa naon? Naon angin. Kumaha cing rupa-rupana angin? Ya warna rupa eta mah makhlukna keneh. Nah nepi ka disajajarkeun jeung ka makhlukna. Kade sia teh ah. Ngalaworati ngomong teh. Anu sanes istri sanes pamaget mah malaikat. Nya cing tingkatkeun keimanan teh atuh. Nah, da kan sametinya kuring mah nyahona ulahnya nyahoanan kokolot begog teh. Sabab lamun diudag sileng teu bisa ngajawab bikal bahdinya sileng teh berarti meureun karek beja dibejakeun deui. Cing jadi keyakinan atuh. Lain tadi kulon tadi wetan tadi kaler tadi kidu kulon wetan kidu kaler eta kagunganana nu teu ibuan nu teu ramaan eta kagunganana jadi Allah teh lain teu ibuan teu ramaan tapi Allah nu kagungan makhluk nu teu ibuan teu ramaan. Allah teh kagungan makhluk anu teu warna teu rupa. Allah teh kagungan makhluk anu sanes istri sanes pameget. Kapan dina qul Allahu ahad apan ayahu di dinya beda deui Allah ilahi Allahu ari Allahu ma alif lam lil milki alif lam ma'rifat jadi Allahu nurun teu lain hartina Allah teh cahaya lain sabab ayahu di dinya huna hiro tuduh kana kecap kagungan Allahu nurun jadi Allah nu kagungan cahaya tuh gitu. Allah nu kagungan makhluk nu teu ibuan teu ramaan sakitu. Make polos. Mana karep teuing. Bina-bina teuing sia teh. Otak teh mun pake atuh. Da sia teh geus gede, bina-bina teuing sia teh. Neungeul sia teh kain. Beuh manehna. Bisa aya nu ngudag ke. Jadi saha sabenerna eta nu nyiptakeun nu ngajadikeun teh ai jenenganna nama Allah. Ai Allah teh jenenganana eta teh jenengan anu pangakbarna. Allah teh nya numawi Allahu Akbar. Bisa Ar-Rahmanuhu Akbar mah. Hor, apan Ar-Rahmanu teh Allah sumuhun. Allah teh Ar-Rahmanu lain. Sia teh tah eta deui salah kesakecap ka juralit katuna. Ar-Rahmanu itu Allah. Tapi Allah bukan Ar-Rahmanu.
kumaha ieu teh nah di dieu saya kudu bener ngaji teh ieu kade agama mah peka deuleu salah saeutik bahaya deuleu nyesatkeun sia ai ar-rahmanu teh Allah heueuh bener ngan Allah lain ar-rahmanu kumaha hayang ngerti hayang takbir Allahu Akbar bisa ar-rahmanuhu akbar tuh seperti adan ar-rahmanuhu akbar bisa tuh nyante tuh bisa berarti Allah itu bukan ar-rahmanu tapi ar-rahmanu mah Allah lieur kuring mah ieu agama lain keur nu lieur tapi keur nu mikir hayang ngarti pisan hayang ai ceuli naon ceuli ya telinga itu apa ya ini untuk mendengar nah itu mah barangnya ceuli teh ieu teh eta mah barangna paragi naon eta paragi ngadenge ngaranna naon ceuli jadi ceuli itu naon atuh ngaran ceuli itu nama ceuli itu ngaran ngaran anu mana teh ceuli teh ngaran ieu nu rebing ta eta ngaranna naon ceuli jadi ceuli teh ngaran ari silaing ngaran teh saha dawala aya eta ceuli saha ieu ceuli dawala bener tapi dawala lain ceuli balikan deui sakumaha belet oge piraku we atuh ai ceuli naon ngaran anu mana ngaran ieu paragi naon paragi ngadenge ai silaing saha ngaran teh dawala ai eta ceuli saha ceuli dawala bener ngan dawala lain ceuli lamun silaing leumpang ti kajauhan aya nu nyalukan ceuli ka dieu nyampeurkeun moal ceulina moal lamun dicalukan ku batur dawala ka dieu nyampeurkeun jeung ceulina heuh kitu jadi la ilaha illallah kabaun kabehna Rahman Rahim Jabbar Qahar Malik Kudus Holik kabeh kacakup kayaknya numatak la ilaha illallah kalimat tauhid deui ulah dimomorekeun Gusti gitu naon jeung syirik atau syirik oh itu teras ieu ngalampeng heula pamadegan si ieu sok buat baut naon nya sok eta sok luak leok pamadeganana aya ti dieu milu ka dieu aya ti ditu milu ka itu teu istiqomah sia nya ar-rahmanu mah sifatna nya kitu bina-bina teuing sia teh tayeur beureunya anu disebut batok bulu eusi madu teh teu sangka si ieu mah ngaji tarada nah ari aing ngaji kudu bebeja ka sia kudu laporan dawala abdi ieu bade ngaji dawala bade neken heula ieu abdi bade salat nah sia teh kabina-bina teuing matak ulah suudon oge disangka mah kukuring si ieu hampura we tuh da katinggal kukuring oge da akad teh ngaji tara nabeuh henteu aya nabeuh mah geus ya tong dicari-cari deui kadang-kadang aya nama eleh geuning ku anaknya karunya kapan maksud ge kitu aing aya anak bener
Jadi Allah teh jenengan anu pangakbarna nyakup kasakabeh jenenganana Allah asmana teh Allah percaya yakin ai kayakinan anjeun ti mana datangna apan tina dat sifat asma apa ari asmana Allah ari sifatna Rahman Rahim ari datna laisa kamitslihi syai'un moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge ari apana teh kun payakun jadi jeung ngajararadi jadi Allah paratos ngajadikeun bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina seperti anjeun pangeusina keneh kuring kareungit-reungit jajadian anjeunna wungkul nu matak sadayana puji kagungan Allah alhamdulillah Gusti sadayana oge jajadianana dawuh hinaun mana kuring aya hak ngahina gitu sabab kuring mah jalurna hak dengan eta-etana naon ari hak anjeun hak kuring teh nafsuna hak manusia teh naon sidik tablek amanah patonah teh ti ditu nama nai nafsuna mah mutmainah rodiah mardiah jeung kamilah ari hak Allah maha benar Allah dengan segala firman-Na anu teu bisa dirubah deui bener ceuk Allah ai bener ceuk Allah mah mutlak absolut dogmatis mau bisa dirubah tah mah dek bisa ngarubah kumaha leuletikan we alhamdulillah atawa a'udzubillahi minasyaitonir rajim bisa diganti ku a'udzubillahu minasyaiton teu bisa lain hak anjeun eta mah hak Allah ngan beda deui jeung manusia setiap aya hak manusia mah aya wajib ngamumulena wajib mulasyarana wajib migawena wajib taatna ebreh ayeuna mah kasaksi ku anjeun yen ieu teh sadayana ge jajadianana naon hinaeun keur kuring naon kaboga kuring utek tong walang tagaroh pati gogodongan kabeh tunggal makhlukna bagja manusia bangan ukur bisa nyen bebangkongan uucingan bener sangka lanceuk kuring mutiara di jerona mah nya mutiara tertimbun teh ieu kahalangan ku ikat ku leuheu baju ku leuheu bari urang kampung nya dibandingkeun di kota bari jeung hirup korupsi mah keuna naon mending jadi urang kampung sanajan udud daun kawung bari diharudung sarung tapi salilana ering ke rumah agung keprok atuh ya ai juga teh jelemahan lain eta ku hayang dikeprokan nya da baheula mah kitu zaman baheula mah dalang teh ger teh karek ieu oge cing hayang nyaho budak angon 7 naon tuluy teh kaparaban patok 12 mundingna 7 patok 12 nya tambangna naon dijual mending 7 nu budak angon 12 tambangna pegat baheula euy bagja bola meger cai baheula geura teh lain dula lajo hujan mulus lulus sidik geus bungkleukan jadi anjeun jadi kuring jadi ucing jadi reungit jadi jukut ayeuna pertanyaan ti uing pertanyaan ti dieu tentang ketuhanan
Yen semua itu tunggal makhluknya. Ayeuna ti uing. Atur nuhun ka dulur-dulur sadayana anu tos like, komen, sareng subscribe. Kanu teu acan tong hilap like, komen, sareng subscribe. Wilujeng ngadangkeun. Yang hapunten tangtos nage ieu hiburan teu seueur lepat nabatan leresna. Aiku kitu teh mah hapunten da sami akang oge jelema. Tungku tempat kalaluputan tangah tempat kalalepatan samenit ganti saja merubah janji sore rajen kape tarka pakai syukur. Hapunten sakali deui ila lampah urang cekapkeun ka dieu kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.